Imam Usmu'i yudani hawahu thumma yakhtumu sirrahu wa yasbiru wa fi kulli umuri wa yakhsha'u. Dituliskan eta ucapan batu pendeku anjen eta hawa nafsu tong ele anjenku masalah sakitu dan masalah jodoh memoal katipu. Pasti pendak najan cinta tedi aku sobaran eta kanyeri dina dada mantakna ulah sok loba cacarita bahem kapaitna cintaku nyalira. Mun jodoh mah pasti moal kamana lobakeun ku anjeun ibadah ngadua sanggakeun sadaya ka Allah Ta'ala tong sieun bakal jadi tawah henteu da eta mah atos aya nu ngaturna. Dijawab ku eta pemuda fa kaifa yudari wal hawa qatilul fata kulli yaumi ruhuhu ya taqtu'u. Ditulis ku eta pemuda nabatu reku maha bisa nahan hawa nafsu lamun dina unggal poe tiap waktu hate tepegat emut wae kaditu ka istri pujaan hate nu katuju nah bisa nyobaran ieu ka nyeri lamun dina unggal waktu tiap hari ieu ka nyeri teu pindah ingkah pergi ruh jasad asapi sajeng diri abdi idza lam yuhti sabara au katama lisirrihi falaysa lahu mimma siwa mauti anfa'u papatahna. Ti Imam Usmu'i ka eta pemuda bila anjeun teu bisa mependena kana nafsu anjeun teu bisa sobarna teu bisa nahanna kana cacarita nyimpen hiji rahasia rasa cinta maka henteu aya jalan kaluarna jabiti maut anu langkung saena da ari ibadah teu ari usaha mendingan maut daripada nalangsa ngalongok dina poean katiluna. Anjeunna kaget ningal eta pemuda nyarandena batu nungkulkeun sirahna dipariksa tehning atos teu bernyawa sami'na wa ata'na thumma mitna fabalighu salami ila mangkana liwasli yamna'u pesan terakhirna tertulisna batu ti eta pemuda katampi jeung nurut abdi ka mama daripada ibadah usaha tara ngaji tara hirup ge jadina langsa kusabab dibutakeun ku rasa cinta mangka maut jadi jalan kaluarna
tapi sim abdi gaduh hiji pamenta dugikeun salam sim abdi ka anjeunna ka istri nuku abdi dipuja-puja salamna intina masalam cinta ti hiji pemuda anu telaksana cinta bertepuk sebelah tangan tea akhirna sampai mati jadi jawabna bila cinta merasuk ke dalam jiwa entep di hate anak Adam jeung Hawa henteu aya ubar nu langkung saena jabi ti tepang jeung jalmi nu dicinta.